soda hidup. Hidup tako. Rumah tako ge jang tis. Ulang aku gulung wae kai. Ulang aku gulung wae ragaji. Tak gitu jang Ustad. Hei jang Amir. Pih Barjan. Kang Haji mah tara mere racun. Cek Kang Haji lala jong eueuh haram eueuh. Kang pilot tatung are-are wae gitu. Ya bener, ieu jang Ustad utamina mah ieu. Haram ngadukeun jelema, haram ngadukeun jelema. Ayeuna lalajo. Tingali atuh kronologisna. Jalan caritana dan teu ujung-ujung ngadukeun jelema henteu. Raja ge boga pikiran, ieu teh nyelametkeun negara. Nyelametkeun negara itu jang Ustad. Ieu apa kawe teh cegekan wae yang Ustad. Ya. Haram. Bari ini talajo. Ningkau hulana deui. Bari mana susulumputan Ning tadi milu keprok ning tadi. Ai sugan teh teresep kieu ngaji. Wah. Burukan rame kadus oma. Meuli hatena si Haji. Gitu yang Ustad. Kang Haji malah resep. Ari Pak Haji na Baru kana ti mimiti prung saya marah Kang Haji mah teu kaliwat. Teu kaliwat. Baru kana kitu tah Ustad. beres Pak Haji nana. Cul perusahaan Kang Haji mah. Kana tahu pan Hajinana. Ai mana we teh resep kieu nya Kang Haji nya. Kitu ya Ustad. Takcul tahu. Yo haram. Eta teh sarua jeung jadi provokator. Nya nyaho kronologisna jeung ngaharamkeun. Tinggali kasang tukang nanya nyelametkeun negara. Gitu. Kulantaran putri loba nu ngaramar raja-raja terek parasea ieu negara terek dipake jadi lapangan papaseaan parebut awewe. Eta. Hiburan ka urang mah Kang Haji. Tersangka Haji Entis gitu kan. Yang hiburan mah urang teh. Kang Haji mah yang Ustad. Regepkeun Ustad. Dibelaan salat oge di jama. Di jam. Loh eta usik ngajago. Raden Soda nepi ka eta pasang kieu. Nepi ka lemes. Pasang kieu ya Ustad. Newak leungeun nu ieu dibawa ka dieu tah. Ada dipoto we ka dieu. Ti dieu Abu Siku ya Ustad. Plak dah. Lampang ka gadona jeung tah. Wis kula. Eta. Didinya namruna teh ya Ustad. Kitu karesa ngaji mah. Eta seri hiburan jeung Kang Haji. Haji teh ngocoblak we di tadi. Tak sing min. Lain ngocoblak atuh Jang Mir. Eta jang oma teh kadus oma. Da kitu yang bersama. Murang teh. Alah. Jauh kat jempe we kat. Oh cicing wae meneh. Ya resep atuh Kang Haji. Sareng Kang Haji, saya info juga Kang Haji. Tong ngagulung singa wae. Beres. Jeung tibatan ieu mane ieu ngagugulung we nomor. Teh kadus. Ieu mah ngitung aya nomor di Singapura dihitung di dieu. Ya rek meunang meureunna we. Itu mah mesin. Eleh ngutruk. Ya, jeung tibatan urang masang nu kitu mangke di mana meunangna tong dina elehna, dina meunangna diparabkeun anak pamajikan. Oh bener. Radang tidak judi, jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal, pangawasa. Taregepkeun. Diracun tah. Aduh. Secara tidak langsung anak pemajikan teh diracun. Aduh. Percaya ke Kang Haji mah. Najan utang punah kita tetep diracun tang. Ulah orang, mending lajo we kieu. Gaya harap. Nuhun Kang Haji ah. Ber. Ai mana we teh. Ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah. Kumaha teh? Bahasa Jang Ustad ini kan Jang Ustad kawan putra putri lin. Yo. Budak teh sabriji. Nu hiji mah lalaki. Nu hiji deui awewe nu cikal mah. Tah, budak nu awewe mah pemeureun sakola di kota. Ya, meureunnan boga bahasa keren. Meureun aya Jang Ustad, aduh, mata urang kurung batok hirup era. Eta budakna teh bebeja ka Jang Ustad nya harita teh. Ya. Pak yang diri bonding gitu nih. Ya. Cek Jang Ustad teh naon nya diri bonding teh diluruskeun. Gitu lin? Ya. Harita Jang Ustad ini boga bahasa keren atau ti anak.
bahasa salat di masjid makmum masih kena pemalatak dengan mangga satu acara ngalaksanakeun salat para wargi saraya supaya diri bondingkeun heula wae atong dibeja-beja tukang aja eta Kang Haji tapi ka hebat salat oge aduh salah nempat nu ngatang yang usah abeh regreg Wah beres. abeh regreg yang usah buru-buru yang usah ka Mekah buru-buru yang misi tereh maot Aduh benar. laksanakeun rukun Islam nu kalima Aduh kayak mempunyai kesempatan hiru. sawah lega yang usah mau isuk-isuk ini ke sawah tah balik di Mekah mah moal macul senang Aduh. macam alot Nama kemoal. sarana hayang ka Mekah mah nyaring tengah peuting yang usah tahajud Tahajud benar. sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan surat naon gitu deh wih surat Yasin 2 balikan surat naon sarang surat tanah pecakan hayang ka Mekah mah Senang. insyaallah moal macul deui balik di Mekah mah naon sababna apa dijual sawahna Senang jak Ustad. Balik dari itu mah senang jak Ustad. ya kitu ya usah sampai lah aduh heula ya jago teh euy oh luar biasa ya usah loh Upi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya lah ka Mekah teh tahun sabaraha wah insyaallah tahun hareup jang suka teh ngeus acan aja acan oh Nikah hari bangun Kang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim di Cayuna Jaya di darat Jayauna nu caleg ira jari sangga timut putih Kuli. bumi menga baju mingkem amingkem ya Allah moga-moga ya Allah gunungan abdi juragan Panu bin datang karuhuna ye Bintaro Bintang Murni deh sahanya Bapak Panu teh poho deui Abiasa. Kresna dipayana atana pijuragan Abiasa Biasa. mudah-mudahan aya dina kakiatan mugu lahir batin dunia akhirat sehingga aya dina kemenangan gelutna mudah-mudahan Karuhun teh beren. karuhun Kang Aya naon ya Kang? aing keur dijampean ku kupu bus ngan can ceuli atawa papatong urang heeh alah bawa dunungan euy Bawa-bawa kacanir bangban. ajebet curelit bak Diledo. oh tah ngalawan deui euy Wah. ngalawan deui hebat Panu Ngagurinyal deh itu. alah nya cenah euy Percaya. jago jeung jago gelut teh mah Resep. ningali Panu dulu Jangan balik tapi gitu. ka bangbaraan gitu pereupna maksudna mereka ngadagur carehamna arasoma Eta teh. ngan ora kaya arasoma ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil atuh plos peureub Panu Dewanata nganu kurangkan angin Wah. pletrok Dih diteke. peureub Panu diteke ku arasoma Panu ngajerete ka tukang bari ngagelom permen goblok sia celeng permen teh ngaceleng Permen karet. iya geuning permenna ieu mah